Bismillahirrohmanirrohim. Babu sholatil jum'ati hartosna ari ieu eta babuat mertelakeun sholat Jumat. La tajibu henteu wajib naon al jum'atu sholat Jumat illa ala ahlil baladi angin ka ahli nagara al mabaniyati anu diadegkeun walau bil jaridi sanajan kabuktosan itu mabniyah eta kupalapah korma awil kosbi atawa ku awi. Idza kana di mana-mana kabuktosan fihim eta tetep di itu balad saha arbauna 40 minal muslimina anu tetep ti reng-rengan jalma anu Islam kabeh adzukuri tur pirang-pirang lalaki al ahrori tur pirang-pirang anu merdeka al baligina tur anu baleg kabeh al uqola tur anu berakal al mustautinina tur anu imah-imah kabeh wasalimu sareng salamat itu ahlul balad minal amrodi tina pirang-pirang gering wa a'daril jum'ati sareng tina pirang-pirang pauduran salat Jumat watasihu sareng sah itu Jumat minal mamaliki ti pirang-pirang abid wasibyani sareng pirang-pirang budak wanisai sareng pirang-pirang istri tabaan karena anut liha ulai ka itu ahlil Jum'ah watajibu sareng wajib itu Jumat aidon deui ala kulli mukimin ka saban-saban anu mukim pi baldatihim dina nagarana itu haulai tabaan karena anut lahum ka itu haulai wa illam yastautin sanajan can imah-imah itu kulun biha di itu balad ida kanat di mana-mana kabuktosan naon iqomatuhu mukimna itu kulun eta qotiatan anu pasti lisapari kana nyaba wa surutu sihatiha sareng ari pirang-pirang syarat sahna itu Jumat eta ayyata qaddama kudu narima ti heula alaiha kana itu Jumat naon khutbatani khutbah dua bisurutihima kalawan pirang-pirang syaratna itu khutbatani wa antaqo'a sareng kudu tumiba itu Jumat jamaatan halna berjamaah walau pirokaatin sanajan kabuktosan itu jamaah eta dina rakaat al ula anu kahiji itu rakaat wala budak sareng teu meunang henteu eta misti min niatil jamaati tina niat berjamaah huna dina itu salat Jumat ma'at taharrumi sarta takbiratul ihram hatta fi hakil imami nepi ka dina hakna imam wa antuf ala sareng kudu dipigawe itu Jumat ma'a khutbataiha sarta khutbah dua na itu Jumat fi waktu duhri dina waktu sholat lohor falayasihu mangkah henteu sah naon fa'lu huma migawe na itu Jumat sareng khutbah qoblaha dina samemehna itu duhri walau khoroja sareng lamun kaluar naon al waktuna qobla tamamiha dina samemeh sampurna na itu Jumat tamamu mangka kudu nyampurnakeun aranjeun kabeh kana itu Jumat zuhron kana salat lohor wa antakuna sareng kudu kabuktosan itu Jumat eta wahidan anu sahiji pil baladi dina hiji nagara illa li udrin angin karena aya udur wasunatu sareng ari sunatna eta ayyagatasila kudu adus qobla zawali dina samemeh lingsirna panon poe sahaman jalma yuridu anu ngamaksud itu man hudu roha kana hadir kana itu Jumat wa ayyatanadzopa sareng kudu beberesih itu man wa yatatoyyaba sareng kudu make sesengitan itu man wayal bisa sareng kudu make itu man asyaba kana baju al baydo anu bodas itu siap wa ayyaqra'a sareng kudu maca saha annasu manusa
Fiyaumiha dina poenan itu Jumat walai latiha sareng dina peutinganana itu Jumat. Surat Al-Kahfi kana surat Al-Kahfi wa ayyuksiru sareng kudu ngalobakeun itu nas fiha dina itu Jumat minas sholati tina maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babus sholatil idaini hartosna ari ieu eta babuat mertelakeun sholat Idul Fitri sareng sholat Idul Adha. Wal kusupi sareng sholat samagaha wal istisqoi sareng sholat istisqa. Kul wahidin ari saban-saban sahiji min hadihi salasi tina ieu anu tilu eta sunnatun sunat muakkadatun anu dimuakkadkeun itu sunat. Likuli insani nisbat pikeun saban-saban manusia. Wal abdolu sareng ari anu leuwih utama linisai eta tetep pikeun pirang-pirang istri. Fa'luha ari migawena itu salas eta fil buyuti tetep di jero imah. Walir rijali sareng ari abdolna eta tetep pikeun pirang-pirang lalaki. Fa'luha ari migawena itu salas eta fil masjidi tetep di jero masjid. In wasa'a lamun nyukupkeun itu masjid annasa ka manusia. Wa ila sareng lamun teu in wasa'a fa fis sohroi mangka eta di sampalan. Wa yusolli sareng salat itu man kulla idin kana saban-saban id rakaataini kana 2 rakaat yukabiru halna maca takbir itu man qoblal qiraati dina samemeh maca Fatihah pil ula dina rakaat anu kahiji sab'a takbiratin kalawan 7 pirang-pirang takbiran goero takbiratil ihrami halna salianti takbiratul ihram wa fisaniyati sareng dina rakaat anu kadua khomsan kalawan 5 takbiran goero takbiratil qiyami salianti takbir pikeun ngadeg. Wayajibu sareng wajib non ta'yinu Idul Fitri nangtukeun lafad Idul Fitri min Idul Adha tina Idul Adha finiyati sholati dina niat sholat. Wa yusanu sareng disunatkeun ba'daha dina sabadana itu sholat lil jamaati pikeun jamaah naon khutbatani khutbah 2 ka khutbatayil jum'ati ari itu khutbatani eta sapertikeun khutbah 2 dina sholat Jum'ah. Lakinnahu tatapina ari itu khotib eta yukabbiru maca takbir itu khotib bi awalil ula dina mimiti khutbah anu kahiji tis'a takbiratin kalawan 8 pirang-pirang takbiran mutawaliyatin anu tuluy-tuluy itu takbir. Wa fi awalisaniyati sareng maca takbir dina mimiti khutbah anu kadua sab'an kalawan 7 kadalika nya kitu mutawaliyatin. Wa ayyukabbiro sareng kudu maca takbir saha annasu manusa fi Idul Fitri dina Idul Fitri min gurubi syamsi ti mimiti surupna panon poe akhiro yaumin dina tungtung poe min Ramdana anu tetep itu yaum tina bulan Ramadan ila dukhulil imami nepi ka asupna imam pi sholatil aidi dina sholat lebaran. Wa fi Idil Adha sareng maca takbir dina Idil Adha min subhi yaumi Arafata ti mimiti subuh poenan Arafah ila gurubi nepi ka surupna panon poe akhiro ayyamit tasyriki dina tungtung pirang-pirang poe tasrik. Wa amal hujaju sareng anapon ari pirang-pirang jalma anu munggah haji payukabiruna mangka kudu maca takbir itu hujaj fil adha dina Idil Adha ida tahallalu di mana-mana tahallul itu hujaj min ihramihim tina ihramna itu hujaj. Wa aqallu sholatil kusupi sareng ari pangsa eutikna salat kusub eta antu sholla di sholatan itu kusub rakaataini kana 2 rakaat kasunati dhuhri sapertikeun sholat sunat lohor. Wa akmaluha sareng ari pang sampurnana itu kusub eta ayyaj'ala kudu ngajadikeun itu man fi kulli rakaatin tina saban-saban rakaat
kiamaini kana dua kali nangtung yutilu halna ngalilakeun itu man al qiraata kana maca fihima dina itu kiamain waruku aini sareng dua kali ruku yutilu halna ngalilakeun itu man atas biha kana maca tasbih fihima dina itu ruku ain wala ziyadata sareng teu meunang nambahan eta maujud fis sujudi dina sujud lakinnahu tatapina ari itu man eta yutilu kudu ngalilakeun itu man atas biha kana maca tasbih fihi dina itu sujud aidon deui wa yusanu sareng disunatkeun ba'daha dina sabadana itu kusub lil jamaati pikeun berjamaah naon khutbatani khutbah dua ka khutbatayil idi ari khutbatani eta sapertikeun khutbah dua dina salat id lakinnahu tatapina ari itu khotib eta yastagfiru maca istighfar itu khotib Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fi awalil ula dina mimiti khutbah anu kahiji min huma tina itu khutbatani tis'a marotin kalawan salapan pirang-pirang balikan wa fi awalisaniyati sareng dina mimiti khutbah anu kadua sab'an kalawan 7 wa sholatul istisqoi sareng ari salat istisqa eta tuf'alu dipigawe itu istisqa inda hajatin nasi dina nalika butuhna manusa ila suqoya kana panyebor minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wahya sareng ari itu istisqa eta ka sholatil idi sapertikeun salat id wa yusannu sareng disunatkeun ba'daha dina sabadana itu istisqa lil jamaati halna berjamaah naon khutbatani khutbah dua ka khutbataihi sapertikeun khutbah dua dina itu id illa annal khotiba angin sanyana khotib eta yubdilu ngagentikeun itu khotib at-takbirati kana pirang-pirang takbiran bil istighfari ku istighfar wa yatawajjahu sareng madepkeun itu khotib lil kiblati ka kiblat fi asnail khutbati dina tengah-tengah khutbah asaniyati anu kadua itu khutbah wa yuqallibu sareng kudu ngabalikeun itu khotib ridaahu kana sorbana itu khotib wa yaj'alu sareng kudu ngajadikeun itu khotib a'lahu kana belah luhurna itu rida aspalahu kana jadi belah handapna itu rida wa yaminahu sareng ngajadikeun belah katuhuna itu rida yasa rohu kana belah kencaeunana itu rida wa yaf'alu sareng migawe saha annasu manusa mislahu kana sapertikeunana itu khotib wahum sareng ari itu nas eta jalisuna anu cali kabeh wa yad'u sareng ngadua itu nas Allah ta'ala ka Gusti Allah siron halna memesan wa jahron sareng tarik wa yu'minu sareng ngaminan saha annasu manusa ala du'aihi kana du'ana itu khotib idza jaharo di mana-mana narikeun itu khotib wa yad'una sareng ngadua itu nas li angpusihim pikeun dirina itu nas siron halna memeusan inda isro'rihi dina nalika ngameusan keunana itu khotib wa yusannu sareng disunatkeun naon al guslu adus likulin pikeun saban-saban sahiji minal idaini anu tetep tina dua id wal kusupi sareng salat kusub wal istisqoi sareng salat istisqa kitabuz zanaiz wallahu a'lam bishawab.